Lamun teu kateguh maneh dicoret. Teu bisa kitu kek. Ieu mah gantian akang ke kudu eta kudu anu dicek ku urang. Oh, lamun urang teu kateguh ku urang. Heeh. Urang nu dicoret. Oh, atuh gantian. Adil kitu mah. Ternyata rek maneh dicoret. Dahar ayang kudu dicek kedua kali mah ieu mah. Tadi teh kieu meureun nya, nu tadi teh meureun nya. Dicangcang ku nu bogana lulumpatan. Heeh. Dilepaskeun cicing. Cicing. Nah, aing ieu bangun euy. Naon euy? Aduh aing bingung euy. Aya mah kakek kudu dicoret aya ku urang ieu. Cing aya kateguh mah ulah goblok sia teh. Aya kata gua mau lah tuh mang. Aya kateguh mah ku urang maneh nu dicoret. Kita mudah-mudahan ku kakek teh ulah kateguh. Nah, urang bisa nyoret ka kakek gantian gitu. Cacing. Lain cacing. Sudah aku cacing. Emang cacing bisa dicang-cang gitu? Oh, bisa. Ya kesembung naik ojek. Oh, lauk. Lauk. Lauk coba kumaha lauk? Hah? Lauk kumaha? Oh, lamun Emang bisa dicang-cang? Cangcang ku useup, lompatan. Oh, lain. Lain eta mah. Ieu mah pasti di alur kudu kideung ieu mah. Beungeut teh ieu. Cangcang. Oh. Lompatan kun bogana. Ulah ada teh lah, anta geus berang ya. Hitungnya, ha? Hitung lah. TV. Wah, kalau TV deui. Emangna TV dicangcang gitu. Naon kitu? Naon euy, bingung. Oh. Bogoh jelema. Di sabar. Nu gelo. Lah ada di lawan main bet dicangcang. Dina barang lain eta. Tidak barang. Hah? Tidak barang. Dina barang? Tidak barang. Barang popohonan? Wah, pokoknya tidak barang malah. Popo ada cara urang tadi jelaskeun. Geus Ulah. Bukan pikiran jawaban Bukan pikiran jawaban anak weh. No. Taluk lah kamu ya. Taluk. Taluk. Alhamdulillah. Naon? Sepatu. Naon kitu? Sepatu ada ai di kudu begel di data lompatan. Naon? Sepatu. Kumaha geus? Kan saya ditalian ya aya lompatan dipakai ku lompatan. Aya dilepas ke cicing. Sepatuna. Hah? Geus ulah leuba omong. Adieu. Siap nu make Sepatu. Asal we pikiran atuh. Pikiran. Da urang ga make sepatu kaleuweung tara make leumpat. Asa leumpang biasa. Maneh mah Sepatu kayak talian. Sepatu kayak talian kan? Sepatu aya talian. Lamun niat leumpatan berarti leumpang, bisa leumpatan. Salah maneh mah jawabanna kurang tepat. Adieu. Bener. Sok.